Jadi kia dulur baheula kekuatan orang kan dikunci ku pemburu pampir. Ayeuna purnama ke-13 kedengdik bakalan keluar. Orang maca tina buku kitab tina ramalana Ramalan cinta naon? Ramalan cuaca. kekuatan orang teh bakalan keluar deui. Tah. Sariap teu. Siap. Hah? Siap. Halus satu. Terus orang kudu neangan keluarga keturunan tina klan serigala. Keluarga sakinah mawadah warohmah. Hah? Keluarga sakinah mawadah warohmah. Atuh lain cek caduk. Tapi aing teu apal cara ngabangkitkeun keluarga urang kumaha. Nu baheula dibangkitkeun di dieu saha? Urang euy. Asa urang. Puguh urang. Hah? Urang. Naon? Urang. Beurang? Puting kene kapan? Urang. Oh, tapi orang teu apal euy. Cara ngabangkitkeun keluarga orang kumaha? Urang baheula teh dibere golono aseu meh. Urang baheula mah ku cucur. Urang mah mewah. Ku kebab Turki. Turki. Hah? Baik Naon? jika mana bangunan. Kegabah Anda. Jika iya geuning. Non saredri. Geus kumangke bae. Nama urang dengan keluarga urang bae. Hah? Nahan gara-gara? Keluarga. Oh, heuh atuh. Di mana keluargana? Eta di dia, keluarga eta di dia. Aya eueuh. Mana? Udah mah aya atuh Maya. Ngaromong naon? Cacing ngegel. Hah? Cicing ngegel. Geus. Intina mah ayeuna urang kudu ngalindungan bangsa manusia ti pampir. Jack, ngeusan ya. Geus beuting euy. Kalau laju dangdut, Hah? bedoana sing sare manten. Ojo. Orang laju dangdut baik Di mana? Eta di dia belokan-belokan. Ulah, urang ieu laju golek bae. Di mana tuh? Mana sia? Atuh na radio. Naon nek nangarongsok? Kegabah Anda. Ayo. Yuk. Kamarana. Cenah enggeus. Oh. Geus tinggi dagang cilok beureun di dieu. Heuh atuh lah. Nyane. Mei, kira-kira atau sabaralila ulang di tempat ieu asa gara rate heh. Disalep atuh ratu. Manes sugan mah korengan, maksudna yang keluar di penjara ieu gitu ngaberantas kabeh keren pampir. Oh, mun teu salama tos 300 tahun ratu. Anjay, pantesan bae ibu asa geus wisan. Atuh dipikok lamun tos bebas mah. Dipikok. Kira-kira percaya terek aya jalma ka dieu. Saha ratu? Nya aya bae. Kabogonya. Maneh piraku teh ngratu boga kabogo, lamun teu setia mah ku ratu cekek ti baheula gasebleun. Kumaha gitu jalmina? Nya siga jalma gitu. Naon gitu ratu? Suku aing keur dinaha ieu. Aing teh ratu. Awaskeun. Dasar. Urang saek menang firasat bahwa urang keluar tina portal ieu. Muka heula juga cuma mutan. Nah, menang firasat naon atuh? Firasat hayang ngadamel sambel Sambal belduk. munggah cing tutung. Sok kumaha carana urang bisa keluar tina ieu? Kumaha? Tuh, hari ini teh bulan purnama nu kasih berapa?
asa na teh anu ka 12 setengah. Oh gitu. Berarti sekarang dia orang yang keluar tina pada rieu. Dinuan bawa piling pas gitu. Nah tuh ngomong tadi gitu-gitu baik. Masih bawaan lahir ya mah. Si gana amat. Gas. Ayeuna urang kurang pikirkeun. Cakedeung deui urang keluar tina portal ieu. Tujuan urang keluar ti dieu aya 2. Kahiji ngabasmi pemburu vampir. Kedua serigala. Aduh, gua carana. Carana urang kudu neangan kekuatan. Kekuatan. Naon? Masalah kekuatan kayak orang pikir ke barang-barang. Pokoknya orang yang basmi kudu harus kuat. Kumaha? Nomor hiji dahar. Benar. Kedua nginum. Urang suang neangan penawar. Lamun teu getih. Urang mah sarabi. Tutup poe kieu mah euy. Urang mah ayang tutut. Ngalah seorang gaju kawangan. Kumaha? Lamun misalkan orang ngaburu manusia bae. Urang teu setuju euy. Bahwa orang ulah sampai ngarusak manusia. Sama, kumaha? Urang setuju jeung Aron bahwa kehidupan telen vampir teh yang berburu manusia yang nambah kekuatan urang. Lila mana mah ngomong teh. Hop. Urang mah anggar teu 1 juta. Teu 1 juta. Teu 1 juta. Lamun erek nundara manusia. Urang mah kajian teh ngamusuhan tina keluarga ieu. Lebih baik urang mendingkeun ngaburu hayam daripada ngaburu manusia. Orang maik milu kawan belah. Pentingnya rebes. Nas, Naon ah? Ih, bagus bae. ada Nas. Naon? Nas, ari ieu foto nu mana? Kamari sih moto wisudaan. Oh, Ih, kemarin teh sate motona moto hayam. aya mah kamari di peuncit ku Mimi. Sugan poho urang. Daging lagi aya kene nakawali. Ya aku poho. Iya palingan tadi ditempo aja di foto teh foto nu mana gitu. Sekolot meureun, poho bae ampun teh. Biasa kan kebiasaan Pak. Ari konsumen bulan ayeuna kumaha? Konsumen naon? Eta foto. Foto. Atuh nya urang teh editing foto, fotografer gitu. Oh, poho. Ih, bangkrut meureun aya poho bae mah. Ya moal atuh Nas, maknya bangkrut. Ya lamun bangkrut mah urang pindah profesional karena catering bisa lah hidup mah. Bisa. Nah, hargai tapi Ampun teh. aku ganteng sekali. Iya Nas. Kade Nas. Naon sih ada yang bae juga hayang kakak ngendog. Iya ate karek inget ieu. Naon? Iya kamari teh pan urang teh moto tiluan Terus anu wisuda, terus anu kawinan, nya terus nu prewedding. Sarua bae saya kawin teh. Nah, tapi kamari teh ade moto ieu, moto hayam. Hayamna dipeujit ku Mimi. Terus moto naon deui sih? Embe kamari teh tah, moto embe rek kurban. Teu payu foto lagi. Tah ieu kudu kumaha tuh?
Iya soalnya bulan ini kan nang tilu ya. Jadi kurang pemasukan ke orang. Kumaha tuh nyangis kayak diiklankeun wae tuh bebarengan gitu promosikeun gitu Dipromosikan. nyatunya Di naon promosikan kan? ai nama gampang loba Oh ya benernya. Kemenangan. gampang itu enggak Waduh, tidak bujur kayak gini. cerita ya bener serius ai nama Cerita nona tuh juga sok serius bayar deh mereka mah. bener ai nama serius nggak bohong Naon sok yang nyarita naon sok. jadi ya saminggu ka tukang teh sok mimpi benu ararane teh asa jadi jemaah hebat teh gitu urang teh Jadi Superman, lain Superboy, lain cool semua. kira aku hejo ih siapa bener serius ya Nona tuh sok mimpi naon sok. asa ieu teh mimpi papanggieun tampil teh gitu di anak film teh Piraku ting mimpi nu kitu, sama mimpi bunga tidur meureun iya bener teu bohong ih Geus bisa. Aya nu pagawean deui ye, keur mah dompet disipis ye. Si mimpi-mimpi kitu mah geus dipikirkeun. siana tuh dompet mah kudaun ame vandal Kita tadi hayu bae ku daun sing ngatur pusing ye. iya mah ih bener Geus pokona aya nama gawe jeung gawe. ih greget tuh teh ih tuh bisa diajak curhat Aduh, sekarang saya teh sebagai nikah baik. Paling dan nyusuman, paling dinorosnya lah masih jadi pembalap teh. Alhamdulillah. Lawan urusanna tina pembalap kana nyusul nikah. Aduh paling untuk jadi haji mah ya salah jadi istrina. Iya, aya wae nih mah. Teh ngomong-ngomong teh anu priwe teh bade kumaha teh mana? Abdi mah hoyong teh mana teh anu horor gitu, anu aneh-aneh teh. Kumaha eta sih? Ngartos Ya anu horor wae gitu, Neng. aduh dimakan gitu. Nyata gitu teh atuh Neng. Ke beureun abdi bisi dikira tukang gali kubur. Assalamualaikum. Aw, aku rewas. Kalau tak nggak ganggu radio mah. Itu biasa. Cenah bade prewen kumaha? Mohon kan kita cenah teh kieu mun prewen teh bade siga horor gitu siga Dracula nu aya sayapan gitu siga jangan hayang namun teh kan aya siungan siga siung babe gitu bukan nama hebat kan Padahal juga hiasan aden-aden we tuh. Aduh, bade prewen nah. Kuning ge nu Jamila lihat tukang foto anu hebat Neng. tenang bae aya mana mah aya terus Siap. besok dipantau lah orang saya Assalamualaikum. 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 Ijamin. Ya, waalaikumsalam. Aya naon deh? Iya, pada abdi itu pada peryogi. Ini kali kalebet lah kalebet. Oh, mohon banget. Duh, ngaraya di mah. Nya sih kana aya mah Acara foto naon ieu teh? abdi teh pada prewedding. Nikah. Prewedding? Mohon. Nikah, prewedding. Nikahan, kawin atuh. Kudu dipoto gitu. Atuh kudu mah nya teh dipoto mah. Nah, entos lah upami tempat sareng tema mah ku masih akang we. Tapi ku abi hoyong mah siga Dracula lah gitu. Iya nah kita mana gitu. Mohonnya. Berarti tempat lagi kudu Horor. nu horor deui. Nya. Nya kira-kira di mana dah gitu tempatnya? Bisa di mananya kira-kira? Oh, di makam juga na halus ieu teh. Manya teuing. Atuh Atuh. Kayak orang neangan lainnya. Selang ke pokoknya mah tempat mah orang di pangneangan teu nya. Oke. Kayak tempat mah tenang ke orang neangan lah pokoknya. Masalah hargi lah. Nu kamari gitu sabaraha? Nu misalkan atos. Sabarahannya. Urang teh poho ieu teh kudu nama ka di urang ieu teh. Si nanas teh keur keluar. Ais si akang mah geuning pohon wae atuh.
nya ku urang teh hari cek si nanas mah cenah lamun urang kieu bae teh mah bangkrut bener kan kamu urang nya urang teh da kabiasana pan kieu jadi sok pohoan lah nya maklum lah si nanas ge kadang sok suat-suat bae ka urang teh mun eueuh si nanas mah beureun tos bangkrut sih pasti bangkrut yang sike atunya aku abdi nya support di pembelajaran lah malus terus masalah temana nya ke lah abdi ku abdi di iyalah di perbaiki lah gitu lah mantap gitu orang